mikir jar. Kaosna halus euy. Ya, Cong, make kaos ieu gantengna nambah 100%, Cong. Serius? Wih, ya pakai. Ih, bener jar euy. Ih, isi pakena ngeunaheun. Woi, motor dong, woi. Waduh, woi Mang, can mayar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jet, kumaha? Sok atuh kalebat. Hayu, kalebat heula. Sok kalebat heula. Ya, calik jadi sok di dieu. Bos. Aduh, alhamdulillah ya kependak oge. Ya I'm sorry teh. Alhamdulillah. Urang neangan ieu am sorry 2 poe kakaraka pangge alamatna. Ternyata kepanggina teh di tukang pangsit. Tah, ayeuna mah kieu we nya. Tugas maneh geus anggeus. Ayeuna mah sok jeung ngarek salin ke naon ngopi jeung ka ditu. Oh, siap, Bos. Saya urusan lanjut ieu. I'm sorry. Ya. Jangan kada tadi jangan. Sok. Jangan sorry, terang teu di pilarian ku bapak aya naon maksudna? Apa, Pak? Tingali. Dupi saha, Pak? Tah ieu teh maneh jang keur umur 2 tahun. Tah ieu adi maneh. Geuning bisa aya di Bapak. Sabenerna maneh teh anak bapak. Hah? Tapi cik mah Bapak geus maot. Henteu jang, ieu bapak. Bapak can maot. Bapak baheula ninggalkeun emak jeung adi maneh. Tah ayeuna adi maneh teh keur sakola di luar negeri. Kunaon bapak nitah si Jerry neangan ujang? Bapak rek balas budi, mayar hutang ka maneh bahwa bapak baheula ninggalkeun maneh jang. Kitu bapak teh. Teu percaya. Salila ieu Bapak ka mana? Abdi ti leutik jeung emak dugi ka emak maot. Bapak teu aya kabar pisan ka abdi. Ka mana wae selama ieu Bapak? Kieu jang. Aya hal anu teu bisa diungkapkeun ka maneh antara bapak jeung emak. Hapunten, Pak. Abdi teu bisa narima kadidah Bapak. Kunaon jang? Teu bisa. Teu bisa, Pak. Puluhan tahun abdi hidup sangsara, Pak. Tanpa kasih sayang seorang bapak. Selama ieu Bapak ka mana wae? Ieu bapak jang. Bapak asli anjeun ieu teh. Ieu bapak jang, hampura bapak ya. Tanpa udah bukan dosa ka anjeun. Hampura bapak, tarimakeun ieu bapak. Ieu bapak jang. Ampura bapak, tarimakeun ieu bapak. Ieu bapak jangan bapak asli maneh. Bapak rek nebus dosa. Bapak rek nebus dosa ka maneh kudu cicing di dieu. Tos jang. Ayeuna mah ujang cicing di dieu bapak geus kolot geus wayahna geus waktuna urusan bapak teh diserahkeun ka maneh ya sok tarimakeun ayeuna mah hirup maneh geus takdir kudu hirup jeung bapak
Bapak nebus dosa ke anjeun. Ya. Jan, ieu bawa si Ujang kita salin ka ditu nya. Sok. Bawa aja, sok ka ditu nya. Sok ka ditu Jan. Bang, sok sini. Jang, Lah, Pak. waya nanya, ditinggalkan bapak rek keluar kota heula ya urusan. Jadi ajarkeun. Siap bos. Ya, ilmu tentang naon lah perusahaan, ya. Sok turunkeun ku maneh, ajar bener, ya. Siap bos. Eta keur nonton naon ya? Film biru, Pak. Sok lajeng ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Miskin aja di sini. Alih profesinya ini menjadi tukang sasapu. Hai, mana keur naon? Sesapu di rumah bos urang. KDA barang berharga bising dipalingan dasar jelema miskin. Neng, kumaha, damang? Keneng sia, lo batatanya jelema blangsak mah, telepelnya ho. Di situ apal saya teh kepala cabang perusahaan ti si bos. Kedeung deui maneh bakal dipecat. Tekening gitu teh bisa nyesel deui. Lah, nyesel naon? Maneh teh kedeung deui bakal dipecat. Nya ayeuna wae dipecat mah terus dinajis unggal pepa ambrok yang si miskin ieu mah. Ye, maneh mah geus saumur-umur, hirupna sengsara, kurang beruntung. Si bos. Budi, I'm sorry, aya naon rame-rame kieu ieu teh. Sok kadari ya panas dinya mah. Di dieu tah kadi tadi. Sok. Sok kabelah dieu tah. Iya bos, aya jelema nu arek maling. Nya Pak, eta jelema teh pura-pura sesapu di hareup. Budi, apal teh ieu saha? Apa bos? Jelema belangsak, jelema kurang beruntung, jelema nu arek maling. Mulai ayeuna Budi maneh jadi bawahanna I'm sorry. Hah? Naon bos? Teu sudi najis urang bawahanna si miskin mah. Emang saha manehna ujug-ujug jadi atasan urang bos? Kumaha ieu? Icing neng. Teu bisa pak, saya teu narima. Nya Pak, piraku sih aku udah turun derajat gara-gara eta tah dasar si miskin. Iya, anu miskin, anu balangsa, anu kurang beruntung, sabenerna anak kandung saya. Anu geus lila di teteangan ku urang. Tah ieu teh si Arjuna ireng jang hilang. Teu sudi pak, teu sudi. Teu narima. Pokoknya saya teu narima pak. Jadi bawahannya si miskin mah. Ieu sabenerna aya naon? Geus pada kenal ieu teh, hah? Bisa-bisana, jadi maneh ngahina anak urang beakara. Aya naon ieu teh? Iya Pak, salaresna teh Dewi teh mantan istri Abdi. Abdi diusir keluargana. Bener bos, kumitoana diusir. Pamajikan lagi galak pisan bos.
Kurang geus sarua diusir ku mitohana teh bos. Kunci mobil mana Budi? Sok adi. Bagus bos. Mulai detik ayeuna mana dipecat. Ya. Ulah aya di dieu deui. Ayo Neng, kurang mangkat. Juga kan itu mangkat sorangan, aya nu didinya miskin. Dasar awe matre. Akang, hapunten Neng. Neng nu tos seueur salah ka Akang, nu tos ngecewakeun Akang, nu tos ngusir Akang. Pasieun Neng kesempatan